Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan ca linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah qori qoriah mubalig mubaligoh ketua MUI desa tokoh agama anu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, lamun nu gering ka doktor hayang sehat, ari ibu pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung kuring. Ecek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka ustad nu deukeut, naon fungsina ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Ngaran cahaya teh beranci oncor hirup. Pertanyaanana, lamun ilmu geus jadi oncor, apakah urang geus boga ilmu geus mampu ngoncoran hirup sorangan? Jawabanana acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu kudu infak, kudu sedekah, perhatikeun yatim miskin tapi naha yatim miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha sakapeung mah nu boga ilmu ge gurger wae. Ibu ge apal ilmu ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik ibu jamotrot wae. Berarti lamun kitu ilmu teh karek samet hafalan can katempo dina amalan. Bener? Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, tong loba-loba teuing. Jawabanana hiji. Jalma nu bakal menang ilmu teh jalma nu geus alus wadahna. Naon eta wadahna ilmu? Hate. Sakolana luhur, hatena kucrut, moal menang ilmu punten ge moal bisaeun. Sakolah henteu tapi ilmu bakal menang lamun wadahna geus alus.
Keur mah hirup bodoh katambah gurah geureuh wae ka batur. Keur mah bodoh saban geureuh ka batur maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Bodoh wae nganyerikeun batur komo pinter moal teu nipu batur. Well. Dah. Astagfirullah. Sok, taruang di dinya. Harta bana bakal nyamperkeun kana awak urang lamun ibu bapak hayang beunghar da babari. Wadahna siapkeun. Ieu mah keur mah hirup sangsara katamah tudang-tuding ka batur. Batur beunghar digujurudkeun nyekik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Batur beunghar majarkeun dudukun. Keur mah hirup sangsara tudang-tuding ka batur maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Nah keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adigung ku harta bana. Uga kongkorong edeng-edeng 40 gram ieu teh aku mah sia we. Boga harta diedeng-edeng padahal teu sadar Allah nitipkeun harta ka awak ibu ka awak kuring teh. Allah ge geus nitah satiap jelema nu boga harta maka harta kudu manfaat keur saha keur jalma nu teu boga harta. Bener. Jadi jalma nu bakal menang ilmu nyatana nu siap hatena. Sehingga tina nilai hate ibadah leutik bisa gede kahadeanana hareupeun Allah teu saeutik ibadah gede leungit kahadeanana tungtungna eusina gumantung hatena. Jijing bisa rada lieur. Ibadah leutik hatena alus hareupeun Allah bakal menang pahala gede da sumberna hate nu alus. Ibadah gede tapi hatena kotor hareupeun Allah teu boga naon-naon sabab sumberna kakotoran. Geus rada ungeuk kieu. Tahajud teh alus bareng jeung hate nu alus maka bubar tahajud bakal katempo akhlak nu alus. Tahajud alus hatena kotor maka geus tahajud teu saeutik melak cangkeng dina kelek asa aing pang tahajudna batur teu tahajud dianggap carang karuntah. Well. Keprok meureun ngarti. Maca Quran teh alus bareng jeung hate nu alus maka beres maca Quran bakal katempo hirup nu alus. Maca Quran alus hatena kotor moal teu saeutik kajadian geus maca Quran hatena kotor teu saeutik hirupna asa aing pang Qur'ana. Aduh. Pangaosan ge ieu teh alus bareng jeung hate nu alus maka bubar pangajian bakal katempo kaalusan tina bibir hate jeung tekadna. Pangaosan alus hatena kotor hampura bakal aya dua nu diomongkeun. Hiji panitia teu ngalalarti pisan bari panas bari naon jeung lapar mun ceuk urang mah nyadiakeun dahareun-dahareun atuh hiji. Kalahkah we masyarakat itu udunan ai waktu kieu buat bijil-bijil acan boa panitia korupsinya kotor hate. Kadua nu jadi sasaran nana gerhana eta ustadana teh teu dikopiah-kopiah acan. Jadi ladang pangajian teh lain kaalusan dicacapekeun. Bener? Nah sabab sumberna hate nu kotor. Mata urang mah da jujur tahajud teu unggal peuting duha teu unggal poe maca Quran ge teu tamat-tamat tapi hareupeun Allah hayang jadi kahadean omean hate. Ngomean awak soal babari ibu kulit hideung hayang glowing enteng ayeuna mah aya skincare. Tinggal meuli 1.750.000 produk NASA. Do apal da abdi 2 minggu insyaallah bodas. Ngan ai dibuka cium mah da anger pundukna mah renge we. Geblus karena bab rumah tangga skincare kabeuli dengan sangun teu akhirna beungeut bodas awak begung. Eta melaan hayang geulis nepi ka capek kitu. Ngageelisan awak mah soal babari tah nu hese mah ngageelisan hate. Ibu tiungna saragam, bajuna saragam. Pertanyaanana, apakah saragam jeung hate-hatena? Lebok. Tiung saragam, baju saragam, percuma tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam. Baju bisa dibeli, tiung bisa dibeli, tapi keseragaman hate hampura. Setiap jelema boga ego masing-masing, mata ka mung we saragam jeung batur.
Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, agama sarua, kiblat sarua, Ka'bah sarua, rukun iman Islam sarua. Nah abet kudu pasea. Berarti aya nu teu sarua tah eusi hate mah. Well. Ya Pak, bener. Quran eta keneh, hadis eta keneh, nabina Nabi Muhammad, salatna 5 waktu, bulanna bulan Muharram, kiblatna Ka'bah, rukun iman rukun Islam sarua teu nambahan jumlah, tapi naha sok parasea, berarti aya nu teu sarupa, teu saragam eusi hate. Ku ceramah kieu mah saan nu teu ungeuk atuh da. Tuh tukang nepi ka hareup. Matak nu kudu ku urang dibangun teh adalah keseragaman hate ibu. Berarti lamun kitu, lamun hate geus teu bisa saragam, artina ngancik dina diri, kakotoran dina dirina. Lamun jelema geus bersih hatena hampura bakal bisa lalajo ka alusan batur. Lamun hatena kotor moal bisa lalajo ka alusan batur. Lamun jalma bersih hate bisa lalajo ke alusan batur. Lamun jalma kotor hate beuki alusna batur, beuki hayang nyiduh karena beungeutna kunaon eta hate. Batur maju si eta meuni milikna teh mirilik wae teh jiga aing sangsara we hirup teh. Hate berarti panas ku batur. Batur nyeun gedong langsung muntaber. Batur meuli mobil lungleng nepi ka ngebul huluna. Batur meuli motor geblus ka rumah sakit, sakedap deui batur meuli tanah paeh. Nu nyiksa awak sorangan tong nuding Allah, da Allah mah Rahman jeung Rahim. Nu nyiksa awak sorangan tah perasaan sorangan. Bener? Bener. Ku sirikna ibu kanu beunghar moal matak ngarobah nasib jelema beunghar. Nu aya ge ngadon urang nu bakal cilaka jeung rugina. Matak hakikat kunci dina hirup adalah kosongna ieu hate. Keun we bios, da cai mah tadi ge nginum we abdi teh. Da ieu patuangan rada beukah teh, haben we nginum. Aya daharna mah acan. Keun bios. Bios panuhun. Kuncina adalah hate. Saha atuh jalma nu bakal dibere kasalemetan ku Allah Rabbul Alamin teh anu hatena ngancik jeung Gusti Allah. Sehingga boga jawaban innallaha ma'ana. Saestuna jalma nu bakal dibere kasalametan teh nu salawasna hatena babarengan jeung Gusti Allah. Tah enak urang tembongkeun mana jalma nu bareng jeung Allah teh. Nah nu siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah, nu geuleuhan, nu rujitan, nu cuaan, nu ngewaan, hampura nu kitu mah lain bareng jeung Allah, nu kitu mah jeung kakeheul diri jeung nafsuna. Beuki ungeuknya sarareanya. Nu bareng jeung Allah mah boga sifat nyaahan, asihan, deudeuhan, asak hampura, narima kana kakurangan batur, ngamaklum kana kasalahan batur, nanagerhana dihargaan batur. Hakikatna lain kuring nu berharga, tapi Allah nutupan aib kuring nu sabenerna. Sabenerna ibu dihormat batur lain ibu nu berterhormat, tapi Allah nutupan aib ibu. Sabenerna bapak RW, bapak RT, bapak kadus dihargaan ku rakyatna lantaran Allah nutupan aibna. Kuring dihargaan batur lantaran aib kuring ditutupan. Ibu dihargaan batur lantaran aib ibu ditutupan. Allah nu boga urang nutupan aib, tapi naha ari manusia bet mukakeun aib. Mangga ungeuk deui sok. Allah nu boga bapa, Allah nu boga kuring, Allah nu nyiptakeun bapa jeung kuring nutupan aib manusia, tapi naha ari manusia bet mukakeun aib manusia. Ari urang makhluk planet mana nya euy? Nepi ka kana aib batur tersep jadi bahan gosip teh. Eta nu nagerhana nu can kawin teh. Geuleuh. Tuh. Nama kejeng kudu ancruk karena takdir kuring, da ibu ke rumah tangga can beres-beres nepi ka ayeuna. Kuring acan nikah tong diomongkeun, geuning kata nu geus karawin ge pasea wae. Bener ya. Matak jelema nu kosong hate, boro-boro mati kiai, boro-boro mati santri, boro-boro mati ajengan. Jujur jelema nu kosong hate mah. Anjing sekalipun bakal jadi oncor hirup pikeun dirina. Asal kosong hate
tuh tempo anjing buduk di jarian paeh tungtungna bilatungan. Manusia maut lain sakadar bilatungan tapi bakal nying hareupan alam balitungan. Hiji teh pelajaran anak. Kadua urang diajar ka anjing. Palebah mana urang diajar ka anjingna sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur, leungeun paantel, awak padeukeut, hate rujad saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Weh. Nah, otak wayahna bubar ti dieu panggih jeung anjing, punten pun guru gitu. Arah atuh da. Maruk lain ilmu. Awak bapak, awak ibu, awak kuring dialus-alus make wedak anu mahal, di parfuman sangkan sengit, kekeh eleh ku teri paeh 25.000 hargana. Coba lamun anu mau teuneun di pasar kabur kabeh jelema ba. Matak lamun teu dialusan hate hampura jelema teu berharga naon-naon. Bener ibu. Wios padahal mah ieu tos 2 gelas tambihan di opat diinum kabeh ngarebel. Wah, urang. Aduh. Oh, 4 gelas euy. Sok kagok. Matak nu ngaran ilmu teh kabagi 2. Hiji aya ayat Allah anu tersurat, 2 ayat Allah anu tersirat. Anu tersurat Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama, Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balagoh, Al-Marogi, Ibnu Katsir. Ta eta teh ilmu anu tersurat. Ilmu anu tersirat eta suuk, bubat bibit, digembrong laleur geuning eta. Ieu teh ayat Allah anu tersirat. Sehingga eta make jeung ayat sampe tergantung bapak. Resep kiripik mangga damel kiripik, resep peuyeum pek damel peuyeum, resep gegetuk pek dieun gegetuk, resep comro pek dieun comro. Atuh urang merek dijieun bolu sampe hepek bae teh teuing, teu kudu pasea antara comro jeung gegetuk, balikeun asalna sampe keneh sampe keneh. Ukur beda karesep jelema. Padahal judulnya mah sampe. Bener ibu. Ka ustad ge sarua jiga sampe. Aya anu resep dengan nada-nada sholawat Kiai Haji Salimul Apip bagianana. Aya anu lentong ceramahna bijaksana Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Aya oge anu bagian ngomean hate Aagim ti Geger Kalong. Saudara-saudara yang budiman, marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala, karena dengan berzikir hati ini akan senang, hati ini akan tenang. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang tidak berzikir tidak akan tenang. Maka orang tidak pernah berzikir jangan berharap bisa tenang. Maka AA menghimbau ke ibu seluruh jamaah berzikir. Aagi hayang atuh nu keras nya nu keras Habib Rizik Habib Bahar tuh mama hayang anu bari nyanyi Oma Irama bapak mah hayang anu biasa-biasa we tah eta mah urang kopiah henteu sorban henteu gamis henteu eta mah abdi bagianana jelema gumantung karesepna. Atuh ibu resep ka kuring tuluikeun ceramah nepi ka geus. Heuh nyata urang mangewa kasih teh tong maksakeun mantap. Bebas hirup mah Pak. Daripada ngisiku di kagorengan ladang pengajian ngomongkeun batur jadi gibah mending bali sok. Jalan gede keneh duh. Bapak lamun aya nu balik cirian ku bapak tah si eta bisa jadi geuleuheun. Atuh jadi teu tulus pan balik nanya. Ngan pelebah batur seuri si eta mesem. Batur barakatak bebas hatena pan si eta mah hayang seuring ditahan da gengsi. Nah ada balik teh langsung golok-golok oke uger TBC. Matak sumber adalah hate. Lamun jelema geus bisa ngoreh kana hatena moal ngewa kanu salah
moal resep kanu bener jeng rada hese moal ngewa kanu salah moal resep kanu bener nah manusia teu cicing dina hiji darajat anu sarua nana gerhana ayeuna teu di kopiah teu di udeng teu di sarung keun tungguan tahun hareup abdi dek di udeng di gamis di sorban ngan ibu nu bakal boga penyakit leuh budak bapak atau bapak sekalipun baheula keur bujangan ngedulna beak ti karep ka sawah mumul ngarit sudi miara ingon-ingon tara ai udud beuki pedengkreng ka awewe tong dibisani barudak ngedul tara ka sawah kitu kieu ge entong tungguan ke geus rumah tangga teu saeutik baheulana ngedul plus kana rumah tangga jadi gede kadaekna jelema teu cicing dina hiji darajat ditanya teh mang baheula mang keur bujangan ngeluhut ayeuna jadi daekan pan geus boga anak pamajikan piraku rek miara ka kedulan tuh geuning manusia boga waktu masing-masing bener entong batur ibu we da urang mah yakin ibu ge teh baheula mah tara ditiung sok ngaku geuning ayeuna ieu ngange sakit we deuk pangausan teuing pelebah lola dangdutan tapi urang geus ditiung ulah loba ngewa ka jelema nu teu ditiung kudu sadar ibu ge ditiung teh karek ayeuna bapak daek ka masjid saha bapak baheula keur ngora DKM geus totongengan iraha urang ka masjid keur ngora ayeuna geus kolot daek ka masjid tapi bewir teu di masjid ai awak di masjid ai bewir nginget-nginget batur teu ka masjid kabar masjid atuh oi lain bangun masjid tamu di Oceantara kos nu pasaran wae kumaha cek batur aduh abah ayeuna ka masjid abah ge pan bari teh sarua jeung aing ngelut bener ieu matakna hirup tong ukur batur tah hirup mah ukur awak sorangan jalma nu kosong hatena bakal mukakeun ayat Allah anu tersirat jeung nu tersurat Quran maka para wali Allah datang ke Indonesia ngaliwatan 5 cara silip, sindir, siloka, sasmita, seni silip bahasa nyumput agama teh disumputkeun ku bahasa silip naha bisi kadenge ku Belanda bisi ka kuping ku Jepang maka disumputkeun bahasana tuh toong dina wayang matak meuje lamun ieu acara ruwatan bumi dibarengkeun jeung wayang pan aya dina wayang teh geuning kakawen semar iya nangun aya wayang asli atau aya tokolenang aya urang eueuh biwir we sakalian tapi anehna nah hal wayang daripada urang semara kuncung danar wulung ngeluh ke semar teu gebok leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanja tuh nu ditukang keur ngomongkeun abdi kieu cenah teu sangka cenah eta manana gerhana keur kasep teh alus sorana nuhun Bang nuhun bari nu ngomong gitu mah da eueuh aslina naon di jerona bahasa silih mah bahasa pesekeun lamun teu dipesek bisa jadi bakal suudon pesek atuh bahasa silih teh leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria diagung-agung disanjung-sanjung tak eta satria teh saha eta nu bakal jadi satria nu mampu ngaleungitkeun dirina ngahadirkeun kahayang Gusti Allahna tah urang teh jadi satria teh kitu ai harta boga tapi dikekeuweuk asa nu urang akhirna yatim teu katulungan miskin teu kabelaan masjid teu kaomean jompo teu kabere maka harta ditanya ti mana harta dipeke naon hampura nu ngajawab iwal ti amal sorangan lamun mah aya si yatim nu kabelaan maka yatim nago Gusti hartana dipake nyalametkeun abdi beres Pak bener silip bahasa kolot baheula pinter leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria mun hirup hayang jadi satria tong sagala diaku da urang mah teu boga akueun bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun ai urang deuk ngaku naon mangga ibu geulis digeliskeun keur ngora mah
Ayo geus kolot mah dadek ngaku gelis ge. Oh. Anu beunghar dibeungharkeun, nu sangsara disangsarakeun, ternyata dibalik kehidupan urang aya Allah anu ngatur, matak manusia tong panas ku milik batur, Allah nu ngatur. Toong tuh tukang son bersih hate. Acara ieu nu pangcapena tukang son, nyingeurepan wayang, hampura bakal begadang, ngajerit saeutik mustami komplain, kawas nu dihiras wae ku teu euceureuh kitu. Sabar we tukang son. Tapi ending akhir Ustad jeung tukang son bayaranana gede ustad ketimbang tukang son. Padahal nu capek mah tukang son. Panas teu tukang son, lamun panas ge dipareuman. Teu panas, keun we antep kajian ustad gede bayaranana ketimbang tukang son. Lamun tema aya tukang son sik-sik melik sulit ati panas ka ustad, tuker atuh tugasna sok. Tukang son rek ka dia ceramah abdi menerkeun mixer insya Allah dua nana hancur sound system ngebeledug di cowok abdi nu ceramah butut mustami komplain duit rakyat dicokot deui nah dalin belum si eta matak hirup tong panas ku batur hirup mage samilikna sarizkina tuh bener ibu hirup teu kudu sombong sakadar disebut batur disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Maka nu ngaran hirup boga tugas, lamun pinter tugasna ngoncoran jelema bodoh, lamun beunghar tugasna mantuan rakyat si miskin. Ta eta tugas jelema beunghar, tah nu katilu urang jara di pejabat lantaran dicoblos rakyat. Mata kali-kali mah ibu lain rakyat nu kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat. Apan bengok pejabat teh jadi karena dicoblos rakyat. Loba teuing moal runtuh ya. Nu jadi pejabat hakikatna lain juk-ujug jadi. Tapi dicoblos ku rakyat mata geus jara di pejabat teh tong api-api poho ka rakyat atuh lain ngajedog wae na korset turun atuh ka rakyat euy pokona Kang ceramah kieu mah rasiko teh diulem deui paduli teuing ari heueuh jara di pejabat teh karena dicoblos rakyat eureun rakyat tong nyoblos jadi moal matakna jara di pejabat teh lamehan rakyat deukeutan rakyat wawuhan rakyat leungit rakyat narek mimpin cucungu jeung suit jeung naon urang ngomong kieu teh sakit teh eueuh pejabat hah Palurah mah lain pejabat nanti kabupaten kaluhur Pak Kades mah hadir kunaon mah kejeung hadir sadar diri yen jadi nate dicoblos rakyat padahal mah wadul palebah mana wadulna coba ari basa Pak Kades nyalon ibu anu hadir di dieu nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu cirian Pak Kades tuh geningannya aya kabatur nungtut aya manehna teh nyoblos asal lieur gening ieu Pak Kades aya hajatan ruatan bumi hadir demi rakyat teu mikir anu nyoblos saha teu mikiran rakyat anu nyoblos jeung nu teu nyoblos nu penting mah ceuk Kades kuring geus jadi nu deok nu sengkong nu bodoh nu moloho kuring pamimpinna maka kuring nu bakal siap bebelana ta eta Kades untung di bejaan aya kayak jadi bejaan aya kedua otak langsung cerdas tapi pan heueuh Pak Kades jadi ku rakyat dalamun Pak Kades nyalon mah ku rakyat teu nyoblos moal jadi ngan rakyat oge anger teu nyoblos kabeh ka Pak Kades lamun rakyat dendam Pak Kades dendam tenang rutilahu coret khusus anu nyoblos anu teu nyoblos abdi mangga tagih anu keok jika lamun gitu biadab tuh inilah silih
Nana gerhana ge sarua tong legek-legek teuing para ustad, para kiai, para ajangan tong legek-legek teuing eta mah sakadar gelar manusia. Ustad, kiai, ajangan sakadar gelar manusia. Hakikat hareupeun Allah mah lain gelarna, tapi mana gawena. Kuring disebut ustad, kiai, ajangan hate mah wirang, malahan sok curik, naha era sok sieun omongan teu akur jeung pagawean. Bari heueuh teh. Lamun ngomongkeun sodako Pak, beak dengkak sodako ibu sarodako inama sodako talil pukoro make dalil ngarah umat percaya isukna mumat masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan nana gerhana boro-boro isuk poe ayeuna ge kuring lain sodako nu jelasna ngadudut ladang sodako. Mana bukti kesa gedeng deui ceramah ngeusan bakal anu ngudag panitia. Da apal urang ge geus disiapkeun. Punten cenah Pak Ustad ieu mah sodakohna deuk ditampa sanajan bari culang cileung sieun aya jamaah nempok. Nah cenah ku Ustad ditampa butuh. Jadi bisa jadi kuring teh karek bisa ngomong. Heeh Bu. Ada ibu ge sarua. Aya nu saguru saelmu dina kakurangan mah tong silih cokelan sarua. Naon atuh tugasna ustad kiai ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi. Palebah ieu bakal era sararea. Ustad kiai ajengan teh ulama disebut pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun aya di dieu nu baru sampean ladang tahajud urang teu percaya. Lamun teh mah baru lain ladang tahajud nu pastina asam urat jeung kaling sieun. Nabi ngadidik umatna, Nabi ngawariskeun ka rahayatna, Nabi ngawariskeun ka ulama bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Yeuh nana gerhana boga jam, penta ku ibu dibikeun moal. Suudon. Hirup kitu teh daroraka. Ih. Kumaha? Sok kadiekeun kira-kira lamun posisi abdi jiga bapak rek dibikeun moal sarua entong magejeng nutut abdi kudu dibikeun geuning bapak ge koret keneh. Jadi ustad kiai ajengan hanya sebatas gelar manusia, mana pagaweanana. Bener matak era disebut ustad, era disebut kiai, era disebut ajengan, bedituna disebut al mukarram era. Nambah gejeng era sok sieun teu cumpon antara omongan jeung gawe. Talung keneh nafsu cicing di jelema jahat. Nafsu cicing di jelema jahat katempo jahatna. Tapi nafsu cicing di ustad moal katempo kajahatanan. Aduh. Talung nafsu cicing di jelema nu tara pangaosan katempo ngeludna daripada nafsu cicing di jelema nu osok teu katempo ieu. Teu katempo nafsu. Matak hakikat hirup geura cicing dina silib saha urang sabenerna. Well. Doa kolot baheula sok nyebarkeun ngaliwatan sindir. Nya cek urang ge bukti, cek urang ge. Cek keneh bieu diomongkeun juk langsung, "Oh, son atuh son." Menimpas ceramah sinir, ayo sinir masih siniran sim kuring ngaroko Marlboro Black ku panitia teh dibere jarum sanajan pakades neme ngadongeng gitu da mere mah acan ngadongeng we heula. Maka si siniranana teh daun sampe make saos daripada henteu nyawios. Cek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang. Cek panitia soloyong kapal udara ngaroko hoyong ngagaleuh tara. Di dia aya budak parawan ti peuting nyaring berang marojengja diputuskeun ku kabogohna tah si siniranana sapatu butut lesotalina neng ulah cemrut keun bae cep ustad gantina. Atoh sindir tilu siloka. Oke siloka mah silo lamun teu dibuka
kolot baheula sok nyimpen sawen di luhureun panto dijieuna tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias. Naon eta? Harupat boga makna entong getas harupateun mun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan nyeri hate tatangga ku bibir urang salat ditolak zakat ditolak saum ditolak lamun aya dosa ka tatangga urang can menta hampura ka dirina. Well harupat naon bedana jeung dalil gibah? Pan ayeuna mah aing ngadalil gibah-gibahan aing ngagibah osok. Baheula mah tara make dalil eta we harupat ulah getas harupateun inggis ku bisi rempan ku boa disebut age pamali juru turun ti imah diniatan teu hayang ngadongengkeun batur teu hayang nyaritakeun batur bibir balem matak saralamet dina hirupna ieulah simbol harupat. Tajoskeun kana bawang beureum sik-sik ku ibu perih. Kunaon cinta ibu ceurik perih ucap tekad lampah tong coba-coba merihan hate batur bisa jadi kaperih batur menta ka Gusti Allah bakal tumiba ka diri urang bongan urang merihan batur maka Allah ge bisa jadi merihan ka hate urang sorangan. Weh kakara ungu kok cek bapak boge bener eta teh kitu pisan mun karek didongengkeun lol ngejuput palias deui maka hukumna jadi pamali nyai tong kaluar ti imah geus magrib pamali kolot baheula cieun cicing we di imahna nyerekem ejeun inung bapana kusabab ayeuna mah geus eueuh bahasa pamali papatahan budak ibu nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kumaha cek budak kadiekeun mamah sanekalana dicekek ku aing ayeuna. Akhirna budak urang teu keueungan ku sanekala pelenung beteungna eueuh bapaan ta eta jujungik sanekala teh. Maka disebut we silib sindir siloka silo lamun teu dibuka. Baheula mah nyenyih baheula mah nerangkeun agama teh make alat naon alatna barang. Ya Bu deregdeg bulan Muharram ngayakeun hajat buruan di jerona aya duwegan di jerona aya sasajen di jerona aya parawanten naon atuh bongkar ku ibu bulan Muharram teh adalah bulanna umat Islam di jerona kudu aya duwegan Islam bakal maju tuh aya pare ngaranna sageges tuh aya cau ngaranna saturuy atawa sasikat tapi hampura kana duwegan mah samangar ari hijina sasirah bener Pak pare sageges cau saturuy kalapa samangar hijina sasirah Islam bakal maju lamun umat Islam geus sasirah sapamadegan sapamikiran kara pimajueun dina Islam. Weh aduh nya cuk urang ke kara oh eta teh sehingga cukup tah kitu pisan bener teh teuing teu lain ku bapak ti bareto omongkeun kumaha atuh lamun eueuh duwegan teu naon teu masalah inum ku bapak ngan manusia kudu geus sapamadegan sapamikiran sarasa sakabingung nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang peuheur batur peuheur urang akhirna manusia anu Islam kudu bisa silih bedaan antara urang jeung urang ta eta makna tina duwegan teh eta dicongcotan ku gula beureum kareueut amis. Lamun jelema geus amis boro-boro mah kolot budak leutik bakal mudag rarasepeun tapi lamun urang boro-boro mah budak kolot ge ngajaruhan bungan bibir patrawali pait omonganna teh budak tatangga ulin tong ulin di dia bisi aya leungiteun nganyerikeun hate batur coba lamun bibir amis Pak kareueut heuh ibu kareueut congcotan geuning eta ku gula beureum. Kunaon kolot baheula bet milih duwegan toong ku ibu tina duwegan naon itu manfaat akarna obat ngarendahkeun darah jerona ngandung aci atuh batangna bisa dipake mentah buahna bisa diinum sok deuk naon deui sok cairna bisa jadi gula sok naon deui sok serutna bisa jadi nyere hijikeun paranti sasapu ieu teh gambaran siloka yen awak bapak teh kudu saperti manfaat seperti buah kalapa matak bahasana ulah jiga monyet ngagugulung nyet
Eta bahasa kolot keren Pak. Tong jiga monyet ngagugulung kalapa, nah teu tong jiga monyet ngagugulung samangka, nah sabab ibarat jiga monyet ngagugulung kalapa teh nyaho Qur'ana, nyaho hadisna, nyaho dalilna, tapi ngalakukeun henteu. Aduh, kena ya. Tahajud, tah toong kacimaung ngomong tahajud, hees. Berarti kuring teh seperti monyet ngagugulung kalapa. Keun bae da ibu ge sarua. Matak paingan di akhirat jelema anu teu beramal mah disebutna kirdun jara di monyet. Da lain monyet engke ayeuna. Ai monyet sarakah. Alungan cau cekelan ku leungeun kenca, alungan cau cekelan ku leungeun katuhu, alungan deui cekelan ku cokor nu sabelah, alungan deui cekelan ku sakor, alungan deui ngowalkeun ongkoh, direbut batur, diudag. Mangga eta mah terjemahkeun ku ibu. Bisi nu kasaliniran. Eta mah terjemahkeun ngantong nuding batur, tinggal kieu, heueuh nya dipikir-pikir urang teh kitu. Tina pare. Ari iya pare sageges hayang jadi beas di kumaha? Ditutu. Bener Bu? Ditutu. Ngeus ditutu teh geuning, bejer weh. Eueuh. Cangkangna katempo beasna. Ditutu artinya diadu-adu. Antara baturna jeung baturna diadu, maka beas beureum ge jadi bodas. Maka hampura Pak, hirup jadi bodas na manusia teh lantaran loba gesekan antara urang jeung urang, hikmahna keur ngabodaskeun hatena masing-masing. Asak hampura. Aduh, siloka geuning. Maka bawa deui kana siloka rumusna seni wayang datang. Yang dina wayang mah jeung aya judul Rahwana Pejah. Terus dina wayang aya bahasa nu kieu geuning. Mapak baya kena lara dihin pinasti panggih. Asa alus kene urang jeung oga nya. Takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri. Aya dina kakawasaan pangeran. Ya pangeran kakara bohong gong. Naon makna di jerona mapak baya kena lara, mapak baya bayu kena lara balangsa. Eta teh ilmu rumah tangga ibu. Nu dipapak pikabungaheun ai datang pisusaheun. Na kuring apal ieu korbana. Mun baheula keur bobogohan, ulin-ulinan ke tempat wisata, bawa motor butut, mogok, dorong kuduaan, curah hujan nyebutna ieu diaan. Cobi geus kolot kieu, motor mogok, daek ngadorong. Juga gak jeleng harita keneh, motor dijejek ganti, cek aing oge atuh. Mapak baya kena lara. Lamun baheula keur bobogohan jetot di Tajong kumaha ceuk kabogohna kamu sakit rujil iya ke puskesmas ya iya nu tukang dah coba ayeuna ibu geus kolot cetot di Tajong kumaha ceuk salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh mapak baya kena lara bawa kana alam perkadesan ya Pak Kades. Awal mimiti hayang jadi kades, awal mimiti dek jadi kades, bunga guliga ayeuna geus jadi mangga tanya hate anu sabenerna. Aduh, mikiran anak pamajikan jangar ayeuna geus datang warga loba kahayangna beuki jangar. Ya Pak Kades. Matak ayeuna ditambahan deui Pak, lain sakadar genep tahun, tambahan 2 tahun jadi 8 tahun. Wilujeng Pak Kades. Wilujeng ripuh matak nana gerhana, nah teu milih jadi kades, kuring mah jadi penceramah. Nah mung jadi kades, matak di dieu geus jadi kades, teraskeun ku Pak Kades. Keur ustad mah entong, mending jadi penceramah, rugi jadi kades teh. Loba nu hajat bobol duitna. Mere leutik, era, mere gede, deuk ti mana?
Coba Ustad, loba nu hajat, loba nu ngulemna, duitna loba. Matak Pak Kades, abdi mah rek janten mau balik. Mang awe eta mah teraskeun lah. Teu sanggup abdi jadi kades. Tapi bener ya Pak. Nupang senang-senang jabatan RT. Moal aya atuh. Ceuk kades lieur urang mate, kumaha ceuk RT? Teu. Maka jeung henteu ieu rakyat marita BLT. Teu da diutus laporan depan ka Pak Kades, lain bab lieur eta aing jangar. Tapi lamun Pak Kades loba ngeluh, bener jadi kades teh ripuh. Simpel jawaban, rired. Bisa, iya mah bisa Pak Kades loba ngeluh ka ibu. Ibu lieur jadi kades teh. Jawab, rired. Naon deui jawaban nu paling simpel. Ayeuna ibu ngeluh wae hirup teh. Mun kieu-kieu teuing hirup di dunya teh, geura balik juga akhirat juga. Batak hirup tong loba mengeluh, jalani tong loba riweuh. Sabab setiap jelema boga takdirna, setiap takdir boga rasikona. Nana gerhana jadi mau balik, aya rasikoan. Leheung keur jalma nu resep keur nu ngewa. Pak Kades hampura jadi kades keur nu resep. Sae Pak Kades teh campur baur jeung rakyatna, hampura keur nu ngewen. Asa kapuji so ieu. Bener teh Pak Kades? Matak cekuring ketanya hate nu sabenerna aya kasenangan. Pak Kades teh nu mana? Jika lamun surat jeung abdi nyambung Pak, bener nya capek tanya. Iya nu senang mah teu Bapak. Nah lamun acara isuk teu sukses, wayang teu sukses, pengajian teu sukses, duit kurang, saha nu tanggung jawab Elin Kades? Coba ieu udunan 50 geus balik lalajo sukuma eta rakyat. Batak disebut ruatan teh artinya silih kuatan. Rakyat jeung pejabat, pejabat jeung rakyat sok silih kuatan lain silih gorengkeun. Ayeuna pejabat tuh akeun sing kararuat, sing tahan banting, sing amanat, sing salamet, sing parek milih, dareukeut rezeki, anggang balai, jauh cocobi. Ayeuna pejabat deketan rakyat, bisi anu lapar bantuan, bisi yatim tulungan, bisi aya rakyat keleng sok bere. Tah eta teh geus sebalen disebut we Siliwangi. Maka Siliwangi asup kana parawanten. Ai parawan teh artina murni asli, tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Tah bangsa urang teh anu kudu bisa munian kana kagorengan sasama, lain mukakeun kana kagorengan. Siliwangi artina silih sengitan, maka simbolna adalah parawanten kekembangan, kembang media alat sesengitan, lain silih kotoran. Parawanten parawan maketen. Parawan teh murni asli, tidak pernah tersentuh siapapun. Teh parawan bareto nu ayeuna mah teu tanggung jawab, teu apal teh. Da nu ayeuna ongkoh parawan teh ngajedog dinu poek wae atuh da. Pan parawan baheula mah sieun nya Pak kaluar imah. Allah kunaon deui jang. Otak disebut teh parawan teh. Ayeuna sasajen. Ari sasajen boga makna, naon maknana? Saajen. Jadi Islam maju, negara maju, desa maju, lamun jelema geus saajen, sasajen, saajen, deuk silih ajenan. Islam deuk diajen ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Umat Islam deuk dihormat ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Lamun ustad jeung ustad parasea hampura nu ruksak Islamna, ti ditu boga umat, ti dieu boga umat, perang antara umat jeung umat, ti ditu takbir, ti ditu takbir, tapi garelut jeung perang di jalan. Saha nu ruksak? Islam, lain Kristen, lain Hindu, lain Buddha. Maka balik kana sasajen, sok geura silih ajenan. Ya cek ieu teh wari urang bade tok kikituan dateng ngarti nepi ka dinya. Nah adi. Urang menurutan baheula we cenah. Geus. Edep deui. Menyan. Menyan teh bahasa Sunda disebut menyat. Ari menyat cek Sunda nama maju. Jang sing menyat maneh hirup teh sing maju, simbolna adalah menyan.
diduru ku kolot baheula bijil haseup keur naon mediana keur sesengitan heup nepi kadinya bijil haseup jeung seungit menang ku udud henteu da haseup aya ngan bau mata kudu kumenyan ari menyan teh artina teh maju hirup lamun hirup hayang maju toong haseupna bodas angse menyana seungit tah lamun hirup mah hayang maju bodas hate seperti bodasna haseup silih seungitan antara urang jeung urang didinya disebut menyan. Aduh ada dinu kieu naon dibahas atuh anu kitu nya da urang ge apal nu di luhur karek apal ayeuna oh eta teh kitu oh bapak geus belah dia paingan ungek-ungek tuh nya kitu pisan tuh soreng geuning karek apal cangkang matak lamun ceuk batur teu meunang ngukus tong ama da eusina mah lain ngukusna eusina mah bodas hate seperti bodas haseupna silih seungitan antara urang jeung urang ku batur da carek teu meunang ngukus bae da geus nyaho hartina lain mah teu meunang ngukus gagabah karuhun urang ger gelut garelo teh itu tengarti, itu tengarti baru rumah pan ada dikirkan semua pas ya sok ayeuna bapak anu tengukus untung urang mah tapi urang mah sesengitan jeung balad urang eusina jeung osok urang mah osok ngan teu bisa nyengitan maneh geura balik atuh di bawah mah eta geuning haseup menyan bodas menyan teh seungit jadi hayang maju hirup mah bodas hate seperti bodasna haseup silih seungitan antara urang jeung keren geuning Pak arti urang Sunda teh toh komo ieu mah karek apal lo nyaho urang eta matak disebut teh ruatan bumi aya ruatan teh silih kuatan ari bumi akar dasarna manusia taneuh ai taneuh teu boga panyakit naon teu boga panyakit dendam diidek dileyak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan nu ngaran taneuh halodok genep bulan nepi ka garing Pak nolol hujan sapoe jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui artina taneuh teu boga panyakit dendam nurut bumi artina nguatan bumi bener nguatan bumi teh nguatan alam nguatan awak bapak apan bapak teh tina taneuh ai taneuh sifatna teu boga panyakit dendam mata keur naon ieu ruatan lamun panyakit jelema dendaman wae bisa jadi si eta mah taneuh sengketa komo haben ruatan itu hasem beungeut jigana taneuh kuburan mana mah iroh keheul atuh da jadi eueuh anu salah sebenarnya Bapak eueuh anu salah cuman kolot baheula make alat peraga ta eta ai nu ayeuna eusina wae akhirna kolot baheula kasigong nah si itu mah cenah tara lain tara geus ngarti kana eusina da urang mah acan ngarti kana eusina matak disimbolkeun ku perkara eta kitu teh Pak matak ieu ceuk urang mah geus ngalarti kitu cau saturuy pare kalapana eueuh samangar kumaha oh teh tangkalna oh atuh ganti we kunaon nah da baheula mah eueuh mie ayeuna mah jadi produk Cina nya hasil alam tah ibu bapak teh hasilna teh nu kieu teh nuang cau tuang ku bapak dituang ku bapak berubah jadi spermatozoid ibu nuang naon eta sok nu aya sok hoyong nuang naon tuh sok engke urang pecahkeun tuh cau mah geus ku bapak jadi spermatozoid ibu nuang naon burkol jadi oparium opum ibu bapak spermatozoid ibu jadi oparium der kawin ngahiji borosot cipeju eta jadi cau balad urang bumi balad urang angin balad urang seuneu ge balad urang maka opat na awak urang taneuh cai angin seuneu disebut papat kalima pancer nu opat eta balad urang pancerna hate sorangan well aduh kakak rajuk oh deui nya oh eta teh kitu aral kalau kahaben oh eta teh kitu Allah maha adil mana adilna eta pare di dahar eusina
huutna bikin ka hayam gede beas aya bapak nyangu bencit hayam dahar jeung daging beres hirupnya Wilujeng Sumbing Bapak Kapolsek rupina oh naon dari ibu dianggap penjahat tah tewak pahur ya silip sindir siloka wungkul silo lamun teu dibuka nah kolot baheula mage jeung aya hanyuang ieu sepuh kapungkur mah siloka dibawa dina imah ukuranna 5 ka genep diburuan kudu aya hanyuang pancalikan sameter ka 2 meter tihang kudu jumlahna sekitar angka 17 atawa tuluy deui kenteng di luhur hateup kudu aya angka 88 baca ku bapak 5 genep rukun iman rukun Islam kunaon diburuan neuneun hanyuang sok diteuneun di kuburan hanyuang artina drut turun ti imah inget kana hanyuang yen manusia bakal aya pangbalikan ngaranna kuburan imah baheula toong ku bapak kitu pisan 5 genep rukun iman rukun Islam pangcalikan sameter ka 2 meter mata kolot baheula tara sombong apal maknana deuk gedong sigrong mobil mewah ge anger dikubur mah di sawah batur well hebatnya kolot baheula Pak nah atuh teh jeung ayatna apaan can apa Fatihah ge tak tekdok Bismillahirrahmanirrahim ya kana budu wah iya kana stain nu di tukang aral amin ayeuna Quran geus dialus-alus pasantren di mana-mana tinggal saling menghargai bakal terjadi Islam majuna bener ibu tuh ruat bumi ruat muatan bumi taneuh ibu tina taneuh tah jelema nu geus kuat moal ngukut penyakit dendaman geleuhan rujitan cuaah matak lamun anu hajem beungeut bisa jadi taneuh kuburan matak kolot baheula mah bahasana ge nyimpen bahasa ruat bumi kerennya banyak seula nepi ka dinya silip sindir siloka sasmita mah sastra wayang deui anu boga dinanya casna kertas podas kuring ngotretkeun kretek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuku ka cinta wanci nu pinuku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak tipu sakolebatna ingetan lalakon nu karandapan sastra mata kuring urang Sunda ngomong ku Sunda wajar teu hararayang ngomong Indonesia kecuali lembaga kadespek ku Indonesia Bapak Kapolsek pek kuring ya Sunda ayo urang mah cicing di gunung mimpi gawir nolong kawing Bapak Jungkurang nolong kewang ngadidik budak mung ku Sunda awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur riweuh sia tah awas jangan main sisi solokan palit keh kurumoy akina saruana weh cucu kakek dicari-cari gok di dia wah kacau jadi we kadituna teh jati kasilih ku junti budaya batu dileglek setakar kebek budaya urang geus laleungit hiji-hiji contoh Idul Fitri nyadiakeun kadaharan dina rantang tuliskeun dulurna nyai anterkeun ka dulur maneh naon eta ngarah dulur jadi dulur batur adalah batur leungit budaya eta raoskeun ayeuna dulur asa batur asa lepok tah geuleuh atuh da ya heuh ya udah itu aya mah ribet ta eta nu mata kalieureun teh cara dulur beunghar kakara diakui eta teh wargi abdi nah ari dulur sangsara nah oh iya maksudnya karpet si kotor sok ku protesna tadi nggak sagadang dia lah mun abdi nyumput dirinya eta son balangkeun moal teu kitu
Jadi urang teh aya nama geus jati kasilih ku Junti. Budaya batur di lag-lag setar kabak, ai budaya urang geus coplok hiji. Bener pan, Mbak? Gening dina sasajian teh kudu angka 7. Tah, berat. Segala rupa ge angka 7 udah, Pak. Sok taparente da lain dikieukeun kudu nama dibeungkeutan hiji-hiji jadi 7. Ieu mah sagogos kieu geuning. Bawa gitu kurang. Kudu 77. Nya naon atuh angka 7? Ceuk kolot baheula disebut Sabta Mustika Dharma Buana. Teng teleng teng 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 teng. Ya Saptanira. Lamun abdi jadi lang payu juga nama. Ngan beda we wayangan. Naon sabta bahasa nyumput, sabta teh 7, mustika jimat, dharma kahirupan, buana alam dunia. Paingan dina angka 7, langit 7 langit, bumi 7 lapis bumi. Bener, aki-aki bedegong 7 mulut. Geus kolot teu meunang jodoh mani di 7. Sumur make kembang 7. Nu ngalaman mah arapaleun. Angka 7. Langit sab'a samawati 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi. Naon atuh angka 7? Tuh sok bongkar deui ku Bapak. Naon eta teh? Kembang kudu 7, jiwa urang nu kudu cicing dina angka 7. Disebut Sabta Mustika Dharma Buana. Sabta 7, mustika jimat, dharma kahirupan, buana alam dunia. Tah manusia alus teh nu kudu boga jimat dina dirina 7. Kuring wani ngomongkeun jimat di dieu. Nah, udah bakal ngartieun. Munten batur teu wani, abah cenah boga jimat. Naon bah? Batu ali sakeresek. Cing teu naha mah jeung dianggap jimat. Batu ali abah mah sakti. Kalebah mana 1410 di manian ceuk hate. Lamun bener batu ali sakti cenah mani ku sorangan. Gorolongkeun cing teh bah kawalungan palit cenah kehet gitu. Maknya aya nu sakti palit. Patak lain jimat eta nu dimaksud. Keris 7 elu. Bener Bu? Saminggu 7 poe, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, angka 7 disebut Sabta. Bawa ku TNI disebut Sabta Marga. Dicana ku polisi, aduh sieun salah aing euy. Catur Prasetya. Leres Pak, alhamdulillah untung bener. Lamun salah geus kacau ya. Di TNI boga Sabta Marga, di polisi aya Catur Prasetya, perjanjian khusus ketika masuk dunia kepolisian. Ustad teu boga sabta-sabtaan dan teu boga janji. Laras Pak Kapolseknya. Untung apal Pak, aduh lamun teu apal otak kudu rada gaul saeutik gitu tah. Jadi nyalametkeun diri. Da beuh teh Bapak Kapolsek teh cikan cenah ieu polisi naon aya teh beletuk teh juk ieu sae. Abang Bapak mah teh apalnya. Jadi Catur Prasetya. Lamun di TNI mah Sabta Marga. Lamun pramuka mah Dasa Dharma. Lamun lambang negara jeung asas negara mah Pancasila. Tidinya keneh tina Sabta. Sok ngitung ku bahasa Sangsekerta Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Lasta, Sabta. Keun bae ungeuk we teu ngarti ge ungeuk. Keheul aduh. Tuh. Teteh ngitung hiji 2 3, hiji 2 3 4 5 6 7 kitu teteh. Mun ku bahasa Arab wahidun isnani salasatun arbaatun khamsatun tis'atun sab'atun. Ku Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Ku bahasa Sangsekerta Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Lasta, Sabta. Tuh. Ya Pak. Ku bahasa koholot baheula jingguang keong tanu kuncal ngaram peo tek-tek berewek gejreng. Eta-eta keneh. Padahal kolot baheula mah jang gerasa sekolah kudu beuteun berwek salapan. Jingguang keong tanu kuncal ngaram peo tek-tek berwek tuh salapan. Genjreng 10. Tapami Bapak nuang cireng 11. Aya dibayar 10. Nya naon atuh dina angka 7? Tah, awak Bapak jeung awak kuring kudu cicing dina angka 7. Lol we Garut, nyieun weh laguna rayak-rayak.
dina calung, dina angklung, dina kacapi, apaan merek seni? Rende berem rende hideng eta rende kayas eta beki bekinineng lawas 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 kaedanan eta rende berem rende eta rende kayas beki beki lawas 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 kaedanan namanya itu apa? Berarti budaya orang geus leungit geus kolot kieu nyebut teu apal atawa so teu apal. Buah-buah dibere leuncaat teh itu leunca. So ieu jelema teh. Pokoknya ya budak ngorage apa rayak-rayak Pak dina calung dina angklung leureun sepuh. Eta judulna teh sok rende be embung pak dung pang dung pak dung embung pak dung pang bung pak bung embung pong pang pong pang pong dong pang dong pang dong debak pang pong debak pang tebang pang 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 ke rayak-rayak ayana lagu eta zaman Jepang zaman Belanda teu dipunculkeun eusina tanu kieu ieu teh cangkangna eusina mah nu tadi jadi aya nu sok maka aya nu teu sabodo da eusina nu beneran lain kalapana hakane kalapana aya dicongcotan ku gula beureum ari bibir ngahina batur piceun gulana era ari simbol kalapa aya lalajo wayang papaseaan piceun kalapa teh ngewa ieu teh nyiniran wungkul bro alat-alat peraga kolot bola teh nyiniran ibu ari ongkoh neun kekembangan seungit aya jeung tatangga goreng patut nanaonan make kembang atuh mending kembang bau bangke sakalian ya nyiniran wungkul alat eta mah nah itu tah eta cau saturuy pare sageges nyiniran ibu situ percaya bodoh Siraku teu apal rende lalab ayana ge di leuweung banyak loh ibu mah tuh kamu barudak aya mah teu apalan rende nyahona randa atuh otak dititah lagu tuh randa burung randa hidung gitu sia mah riweuh kana randa nah memangna aya gitu randa beureum randa hidung no rende lalab nya naon tunu tujuh eta mah hanya metodologi cangkangna eusina mah ieu cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager pin singer tur tabeng cager bener sing tur ta moal aya ceramah langsung apaleun kieu jograt teang Ustaz nu mana ceramah juga apaleun oh keren Pak geus teu percaya sok ibu tes sing apal cager pin singer tur tabeng cager bener sing tur ta keren ari bapak biasana ge pangaosan bar hobeh ai bubar poho kabeh ieu mah arapaleun ayeuna tong diapalkeun ge mah balik bakal ge cager apal dong datang ka ieu mah cek salaki teh mana bieu pangaosan sanu ceramahna nana gerhana bapak meunang ilmu juk cabur bagus bener pinter kumaha cek salaki juk kieu we salaki teh mama dama cager bager bener pinter singer jujur taeta jimat nu kudu ayaan awak bapak jeung awak kuring cager lahir cager batin maka pemuda entong ngaruksak awak kunaon ku narkoba
sedangkan barudak aya teh jujur padek diruksak. Budak leutik digoda ku game online, pemuda digoda ku judi online, kolotna digoda ku pinjaman online. Batak akhirna teh tiung denai, baju denai, HP Oppo karena hutang peuheul. Ya kabeh ge digaroda. Balikeun atuh kan nomor hiji, cager lahir, cager batin. Jauhan narkoba, heroin, morfin, ganja, nafja, inek, whisky, donal, brandy, AO, arak, whisky, donal. Nah, jika nu curiga ka urang. AO, arak, whisky, donal, brandy, heroin, morfin, ganja, nafja. Naon deui? Kucubung mah khusus nu teu gablek modal atuh. Bisi bapak polisi curiga kelak cenah kelak. Nah, Acep Ustad uningan nanamian nu kitu abdi sok panggih jeung botolna dibawa ka imah diapalkeun harita keneh. Oh, ieu PSOP nu masagi. Oh, cap orang tua nu beuleud. Kitu. Ya apa ya, Pak? Da urang ge bisa ngetes jelema ketika nyebutkeun AO, arak, whisky, donal, brandy juga aya nu gumujeng berarti si eta bogaeun. Salamun bapak-bapak mah kieu we. Da teu nyahoan. Ayo lain baku Aceh yo. Tah, tugas saha atuh eta? Tugas bapak polisi. Naon? Sosialisasikeun, hei pemuda, jangan engkau dekati narkoba, heroin, morfin, ganja, nafja. Naha ngaruksak masa depan. Tak kitu cek polisi. Bener Pak? Ada urang mah pan teu nyaho, jang jadi inum, aya geus lieur kakara. Oh, geuning ieu teh lieur. Aduh ampun. Pan aya nama di sekolah ge aya anu diajarkeun naon Ibu tentang biologi nih. Neng sekolahna teh sekolah kelas berapa? Hah? Terus puber aja? Ya abdi nanya puber teh kan budakna budak sekolah aya ini mah ditanya puber. Naon aya cibeber? Aya budak sekolah mah ditanya terus puber aja. Atau sebenarnya hanya puber muntruk-muntruk beger gitu. Puber teh muntruk-muntruk beger. Jadi geus aya ketertarikan oleh lawan jenis. Gitu tah. Geus aya nu diidolakeun. Itu puber. Aya geuningan di sakola ge sosialisasi tentang hubungan seks. Cicing ini mau ngarti suksak sek-sek. Dunia kebebasan bahaya daripada seks bebas. Aid. Nari baheulanya sosialisasi gitu jelema ari ayeuna loba sosialisasi tapi jelema melakukan aya naon nya sebenarnya hate. Cager lahir cager lahirna gering bateuna panasan tekaupan cebukan punungan sirik pidik jahil kaniaya tah nu kitu mah cager lahir ngan rujad hate. Kedua bager yang ibu salaki nu bager. Bener Ibu. Entong hayang tadi makan aya nu aya. Manyarek diganti. Hayang cenah. Berarti salaki ibu teu bager gitu. Wah, ieu mah pidorakaeun ceramah. Eta ngadon salurhat. Cager bager hayang boga salaki tik-tikan. Tik-tikan, "Mang ka mana? Meuli peda." Nah teu dita pemajikan teu hayang teuing kamari ke pamulangan 1.500 teu balik deui. Yai. Lamun aya salaki anu kitu cekek ibu tuman. Nepi ka pamulangan 1.500 dihitung keneh balanja sorangan, masak sorangan, dekul sorangan, ai pamajikan naon gawe nya euy. Teu hararayang goblok salaki kitu heuh, Bu. Matak tugas urang mah cager lahir cager batin, dua bager. Jelema bager teh berehan, Pak. Imut lucung geuleunyuk semeh dareh alus budina hade basana neunah, ta eta deui balik deui kana gula amis. Ah, syukuring mah palintar kolot balem. Cager bager bener. Pinter, singer, jujur, beunghar, urang liwatan, pinter. Nah, mana pinter? Ah, waduh, mungkin cerdas. Pinter malah lain ranking hiji, lain di sekolahna boga prestasi lain.
Pinter di dia boga makna anu leuwih. Pinter naon atuh? Pinter ngahargaan jasa batur, pinter ngahormat kana saluhureun, pinter ngahargaan ngakainung bapak, pinter dina sagala-gala teh seweleh teu weleh batur dianggap lebih alus. Ta eta anu disebut pinter lain rek hiji sombong. Untuk ibu belum budak ranking hiji, alhamdulillah pun anak ranking hiji ngadidik sombong gitu peta teh. Alhamdulillah pun anak di kedokteran, kuliah ibu, kuliah geuning sawah beak. Mamam da deui ka jelema sombong mah kudu dipalitakeun. Alhamdulillah pun anak meh nu jadi kedokteran nuju kuliah keneh ibu nya kuliah saeb sabar ibu 80 paingan sawah beak. Nah alhamdulillah. Logika nanti jalannya bener tuh bu madakna budak karek kuliah terus dibanggakeun lieur sebenarnya mau kuliah. Alhamdulillah pun anak mah alhamdulillah taroge abdi menyaah beak ti kareut pager kitu sateh dreg-deg pas ya mah cujungik sia cager bager bener pinter teh pinter ngahargaan batur cager bager bener pinter singer teh gede kadae matak lahirlah budaya gotong royong ceuk kades hei warga jumsih dipatok jalan teh hiji-hiji ieu bagian Mang Udin ieu Mang Daday ieu Mang Dede teh itu Mang Dodok tabelah dia ceu Lilis teh ieu ceu Aas ieu mah Ijah tapalitongo mah Ijo sore-sore silih babad aya budaya kitu ayeuna moal aya da geus dirobah sabeak dengkak kades nyarekan warga jom sih kumaha ceuk warga mangga Pak Kades nu kengeng BLT wungkul leungit gotong royong karena sebuah bantuan bener aya deui pan jaman baheula ngalamun beratang bulan Muharram nganteur kadaharan kata tangga kabaraya kaalaman bener ku bapaknya rantang anterkeun kata tangga ngabungahkeun batur ngabungahkeun yatim ngabungahkeun miskin. Nah ayeuna henteu atuh kunaon poho murnya kumaha aduh si bapak ieu sombong geus pararoga bener bapak urang di batas pararoga tah atuh urang aku iwal abdi nu teu boga ana mobilkeun kabeh aya geus baroga mah abdi mah teu boga bawa we atuh cager bager bener pinter kok mau nu beunghar hayang BLT mah alah ya Allah gedong nasi grong mobilna mewah sawahna lega ari RT teu mere BLT nyarekan RW gelo RT edan cing teh kunaon ibu batur menang BLT aing teu yai bari sawah lega gedong boga mobil aya kana BLT hayang nu kitu jelema teu bersyukur hirup teh pokona ieu mah geus moal diulem deui Pak tutup jiga asal liniran kabeh atuh da hirup beunghar mah lain kudu kitu kamba nalika kades mere des hampura emak mah moal narima nah gedong boga sawah lega mobil ge aya budake sarakola lain mana naon lain teu narimakeun pamere kades nah emak mah deuk jadi jelema nu bersyukur ku harta bana sugan karuniana datang pangmikeunkeun des ka rakyat leutik pangmikeunkeun kanu miskin pangmikeunkeun kanu yatim ta eta jelema nu bersyukur hirup mah mangga deuk keprok da eueuh sebenarnya menu kitu teh anger we nalika dibere mah tah kitu des pan urang pendukung di dinya bari nyoblos mah kanu sejen teh geuleuh aing muda cager bager bener pinter singer jujur beunghar arek ibu jara di jelema beunghar bener ya oke ya nu datang kira-kira aya sabaraha ratusnya ya bulan Muharram Pak bulan Muharram teh adalah bulan yatim arek teh poe ieu kontan ngabungahkeun yatim mun edeuk sok ti urang heula kadiekeun men kadu sok atukangkeun deuk mere 1000 deuk 2000 terserah nu loba duitna kudu loba duitna nu loba duitna kudu loba merena nu teu boga duit entong mere sok mana sok langsung urang bikeun ka yatimna sok buru eudep moal ha anu paling katempo nu luhur aduh mun leutik teh era sok Pak yo ti abdi sok kudusna sing loba kuduna mah sok tungguan budak yatim tungguan tenang aya milik ye aduh huhuy
Nah, ibu-ibu nu didinya majikan nu gegerebek dikit. Ibu leuwih apal ka budak yatim nu aya di dieu, cicing we pokona mah sok. Mana nu ieu dusna? Kudu adilna naon oge da. Ulah nu dihandap di pentak nu luhur henteu. Hukum teh ulah seukeut kanu dihandap hungkul, nu di luhur ge kudu sarua. Nada urang mah ngomongkeun panggung itu jeung ieu. Jeung nu moto ongkoh atuh deui teh. Naon? Lamunnya ge ganteng geus payu. Oh, aya sok, Pak. Ibu garaduh murang kali yatim. Lain. Oh, sok kalem. Ayeuna urang bungahkeun. Sok singgel deh. Aduh. Sok kalem urang bagikeun langsung ku panitia lah. Lain riweuh wae hirup teh. Kali-kali atuh muharaman teh jeung ruatan bumi teh aya manfaat keur nu laleutik heuh, Pak. Yo. Itu tuh, nah itu mah asup ka imah deh. Apaan? Cing bari ditempo. Ngarah babari ngitung mah ibu nu 50. Da nu receh mah aduh aing mah 2000-an. Meureun nepi ka jam 6 mah ngitung mah. Atos abdi mah. Dipentak deui kira. Oh. Aduh. Sok, kumaha sistemna rek anak yatim dikadiekeun, arek cicing di dinya, meureun abdi nu kadinya, lamun budak yatim ka dieu mah dibagikeun kabeh ka dieu. Oke, sok mana nu yatim nu ibu apal ka dieu. Taekeun. Nu yatim piatu. Hapunten nya yatim, sanes nini yatim. Lamun aya nini yatim ka dieu abdi nolak. Anak yatim, anak-anak. Cek nini teh mah ge da anak-anak kuntu beak lain anak-anak eta. Geus beak ti bareto. Aduh, ampun Sok, mana nu ibu apal nu aya di dieu sok? Mana budak yatim sok ka dieu? Aya, tah eta mah sok ya, Kang. Langsung dietang mah sok. Sok. Tah budak si eulis eta. Sok. Nu penting ulah aya nu kaliwat. Budak yatimna ulah nu kaliwat. Aduh. Wios kitu we pasok teu naon. Bari dietang. Oh. Lamun nu teu hadir bisa dititipkeun. Oh iya, Dek, kali Dek. Si Iki tah. Ya sanes. Hah? Ya cek urang ge da ai teu persiapan jeung eueuh rencana barang bere mah kitu. Ya karek hiji, ya. Sinyal aman sinyal. Hah? Itu nyaho. Oh, Epul. Tasya, Iki, Epul, Tasya, Tiki, Epul, Tasya. Biasa, entong ngahwak. Ngahwak. Epul, Tasya, nya Tasya. Oh si eta lah. Epul, Tasya. Terus aja deh. Iki, sok bu. Hah? Dani, sok. Nu mana Danina? Oh sok wios alim kadieu mah sok. Didinya betul no. Kadi abdi nu kadinya.
Karek opatan. Sok, da ibu apal meureun yatim? Teu direncananya Pak. Juk langsung jadi we nya. Kumaha urang. Bulan. Dede Tami sok. Iki, Tasya, Epul, Dede Tami, Dani. Karek sebar urang tah? Karek 5. Sugane saeutik duitna gede pan aya modal keur sakola. Dek, sakola teh di mana? Ciroyom. Hah? Cireyon. Cireyon teh lembur. Keadaanana reyod gitu. Sedeh. Ieu mah acan sakola jigana. Cireyon kelas sabaraha? Kelas 3. Guruna saha? Teu apal. Kamari samen teu? Samen. Teu. Tos kapeser saragam can? Atos sapatu? Buku? Anu tos teu aya saha? Mamah atau bapak? Bapak. Mamah aya keneh. Geus nikah deui. Atos. Heeh, kan bae, alus we. Terus si bapak ayeuna nyaaheun ka Dede. Nyaaheun. Polos. Nyaaheun nya. Nyaaheun. Tong kitu. Hah? Epol mana? Alah, Persib euy. Eleh pul kamari hiji 0 pul ku Borneo pul. Alhamdulillah. Dede, ayeuna jeung saha? Nini. Jeung Nini. Oh, si Mama di mana? Dago, Bandung. Dago, Bandung. Oh, berarti Dede mah di Nini. Cingan, tunjuk Nini nu mana? Oh, emak. Oh, ayo Nini damel naon? Heeh, damel teh gawe. Tah Nini teh damel naon? Ka sawah, ka kebon. Oh, ka kebon. Aya Nini to si Akina aya keneh. Aya komplit. Kudu nyaahnya. Kasih mama, kasih bapak walaupun bapak samu nganger urang kudu nyaah. Oke? Ulah nyebutkeun teu nyaah, kade anger kudu nyaah. Nini oge sami pika nyaah ya. Heeh. Ai kamari meuli sapatu ti saha cecehna? Ti nene. Ari saragam? Ti si nene pasti. Oh, tong baong nya ngaji teu? Ayo di dia aya madrasah teu? Tah ayeuna mah lancar. Tuh aya madrasah deukeut, lain ngaji. Oh, sana seorang dia. Oh, di Cireyon aya madrasah? Aya. Madrasah tempat ngaji. Aya guru ngaji. Mane senang ngaosnya karunya ti isuk ngaji. Langsung daftar. Cita. Ieu mah can sakola Dede mah. Tos sakola can. Entos kelas. Oh TK. Iya sekolah. Kelas 4 di mana? Di Cireyo deh. Oh lain di dieu. Pasir Handap. Kelas 4. Ari salila ieu nu ngabiayaan saha? Bapak. Bapak berarti nu teu daya? Mama. Mama. Bapak tos nikah deui can? Lamun andai kata bapak nikah deui bae. Bae. Ulah. Naon ke jeung ulah? Oh baik. Ayo bapak gawe di mana? Dagang ke kebon atau naon? Dagang. Dagang naon? Martabak. Nu mana si bapak dagang tuh martabak na ayeuna? Henteu. Oh nah tuh dagang ka dieu. Yuk engke pas lajo wayang padahal bakal payu ayeuna dina lajo wayang mah engke nu dagang martabak na ge 10 ieu mah saurang. Ah si bapak mah ekonomina atuh kumaha? Ya saha? Oh, tasna teh laki di dieu. Rasya di Lembang. Dek. Di Lembang. Kalau tidak mengerti amak salah satu kuat hoak. Sing kuat deh. Ari kamu sekolah di mana?
SMP. Oh, geus SMP. Alah SMP. Aya sekolah di dia bayar tuh? Bayar. Oh bayar. Bayar. Terus kamari kapeser saragam can? Kapeser. Acan. Oh kelas hiji berarti ya? Kelas hiji. Siapa tuh terus kapeser can? Jadi saragam itu can kapeser. Berarti masih kena orientasinya saminggu. Sugane menang ke saragam. Oke. Cas lah. Cas pokoknya mah. Saragam gak boleh can? Acan. Oh, sugan menang. Kalem lah. Tong letik hate. Jadi budak yatim tong letik hate. Kalem we. Tos saya sabaraha, Pak? Wah, nya cek urang ge heubeul duit receh manghitung lagi. Di Lembang. Sok Pak, ulah aya nu kaliwat Pak, sok. Tuh kan ya. Epul, Kiki, Dede, Dani, Kansa geuning. Indah, Sasia, Iki, Tami, Rasya. Tetak naon lamun tuliskeun teh tadi atuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 orang, Bu. Teu kalangkung tuh, Pak. Kuyos lamun teu aya, jajab gede usaha we. Nu penting datana we heula. Ulah aya nu kalewat pan Muharram mah bulan yatim piatu, bulan yatim. Wajar lamun urang setahun sekali kikiannya, Bu. Mun bisa mah ulah setahun sekali susuganan. Ieu desa mana? Desa ieu. Kamu desa ieu. Pak Kades saha namina? Sa. Pak Heri, nu mana cing sok besi bejati batur. Nu itu nya Pak Heri teh nya. Gitu. Nu mana Pak Kades cing sok. Ah, berarti hade budakku ieu. Ieu. Bener. Ieu desa ieu. Kamu di desa ieu? Oh, misal desa. Sadesa. Beda kadus. Beda kampung. Apa nu ditanya lagi kamu desa ieu? Nah ari ibu bejang si sosorongot atuh. Berarti kamu desa ieu nya. Berarti kepala desana Pak Edi, nu mana sok? Oh. Nu mana sok? Apal teu? Ari ka dieu apal teu? Saha? Ayo mah leutik kana Ibu. Bingung diajak ngobrol nu leutik. Sok 10 tah. Ngobrol deui. Pak Kades, itu Pak Kades. Kenal? Sok panggih gitu. Tara. Karek ayeuna panggihna. Iya sami. Jadi nu can kabeli saragam teh ieu jeung ieu. Ieu mah atosnya. Lamun andai kata di Pasian Atos kamu naon? Kade ulah pakai depo. Rek dipake naon? Mun di Pasian Atos. Oh, rek dipeserkeun saragam baru. Apaan kamari beli nu baru? Oh, henteu. Oh. Kamu Dek, mun di Pasian Cece kamu naon? Jajan. Kan bae ada budak mah naon deui urusan kalian dijajan. Atos Pak, terus yang seberapa Pak? 3.800.000. Alah hayang 4 juta itu 200 deui pira gesok salah. 3.800.000 Pak. 38 lamun hayang jadi opat 200 deui nya. Ti saha? Waduh. Cing teh eta lamun hayang jadi 4 juta 200 deui cing teh. Apa teh? Tipe ustad gitu. Tah, Bapak saha Pak? Tah, lamun hayang jadi 4,5 juta sabaraha deui? Ya, tah lamun hayang jadi 4,5 juta, ti abdi 100 berarti kurang 400 cing ti saha deui tah? Oh, itu
pan bieu teh geus pas 4 juta ditambahan 100 talamun hayang jadi 45 teh ieu teh karek aya 4 juta 100 400 deui pira ge sok ti saha Pak Kades aya rakyatnya Pak Kades gampang nitah buah bogaeun buah henteu ibu teh besok lah Pak Kades di mana we lah milikna mah sok we da bongan dititah ku rakyat atuh aduh ampun siapa ya Pada nyuhun ke nomor kamu bisa abis. tah di Pak Kades jadi 42 berarti 300 deui sok lah ayo 300 deui ti Pak Haji Pak Haji Karto nu mana astagfirullahaladzim Pak lain abdi tuh kacina warga di dia kakak polsek namun diten urang mada warga teh sieuneun 4.200.000 atau dapat 2 patilu 4 juta jadi lamun hayang jadi opat teh patir 200 deui pira ge aduh eta nu ngawarung adak nu di pangkar atas mana ibu nah ada orang perjuangan kikian ya Pak ya Pak 4 juta seberapa? 4 juta 300 deui anger tuh mana? Tah 4 juta 300 100 deui pira ge so Pak kade ulah nu kaliwat Pak pinternya Pak tah gini sepa dia tah pas jadi lamun hayang 5 juta teh kudu aya deui nuhun ka Nah, 45 banyak. Jadi lamun hayang 5 juta teh. $500 deui. Arek ti urang deui 100. Sarohakeun. Aduh. Ya 10. 10 sareng 13. 45 bagi 13 sok cing atuh HP teh lain pake papotoan kalkulatorna buka ai waktu penting nepi ka eueuh wani ngitung sok HP teh buka sok sabaraha 4 juta setengah dibagi 13 346.000 ini kagok atuh geura sok cek urang ge 5 jutakeun jadi pas sok arek ya tiap di 100 deui sok entos ana merek henteu nyebut entos oh enggak satu rezekina sakieu 340 genep tempat 340 genep geus we atuh ai ngarah teu capek mah ada genep-genep kitu mah lieur 340 genep cing 300 Pak tangkeun nu sesana urang kasahakeun lah Kamadasihkeun we. Hah? Kamadasih. Tah geuning eta aya kamadasih nu mana? Jompo. Oh, tah alus usulan teh. Sok. Usul wungkul. Jadi pokoknya mah abdi mah sakali ceramah geus asa jadi urang dieu. Mana madasih teh? Di Pangkar. Oh, engke jajabkeun nya madasih. Tuh itu nu usulan sakitu ge aya kahadean. Komo lamun ngusulkeun bari mere ongkos. 300-an ya Pak, tasesana urang ka madasih. Ya Pak Kades ya. Jadi lamun tadi kasiniran moal ngulem deui, ku aya acara kieu juga hayang ngulem deui. Gama Pak? Naon deui Bapak bieu teh? Moal cenah urang moal cenah ngulem, bae da urang teh hayang diulem ku Bapak. Kades ge arek ngulem Agustus 2025 keur acara Agustusan cenah bieu teh. Meureun. 2 3 4 5 genep.
ngadamel 13.300-an Pak. Ngen ka dieu. Tapi bener deal teu aya nu kaliwat. Nah, iya kan nu ka dieu opatan. Berarti ieu teh aya wakilna, bener? Da mah nyarek dibikeun ka gaib. Tah sok nu ngawakilan urang kalih nu 13 ka dieu. Engke jajabkeun, mangga. Eta mah wakilna teu payun. Cing papunten nyungkeun absen nu eta urang panggil wakil-wakil eta nu dicalikan ku si Bapak. Nah, eta. Di Lembang. Alah punten Kang ya. Di jalan naon itu? Tadi Jalan Epul mana Epul? Epul. Kiki. Karmi Lembang. Karmi Lembang. Ah. Bu, kewakilan Kiki sok saha? Ya Kiki. Nah, Wih, sok bu bade dihandap bade luhur bebas sok milih we, milih tempat nu mana besok. Dede mana? di lembur gimana? Dani aya tuh wakilna Bu. Aya. Bade ka dia moal. Ya lamun moal berarti abdi turun ka dinya gitu. Atau sedidinya. Ah, jadi embung atuh ah. Urang turun moal tadi kerebek meuh hoream. Kansa mana wakilna? Yang ngiring kalau ikut mah kamari capek gue. Aya teh nu ngawakilan Endah, Sasia, Iki, Tami, Rasya. Rasya mah ieu nya. Berarti teu kudu diwakilan. Enan, Enur, Wawa. Aya teh nu ngawakilan. Sok siap. Tuh langsung di amplopan. Aduh. Pak aya sesana seberapa? Atuh mau ka ieu anger. Endah Ya kan ini itu nu tadi ini saha Bu? Wadasi sareng ini Ursi. Jok dua keun teh sabaraha ewang eta Pak? Kanggo nu usia luhur mah. Genep ratus berarti pasnya sama ya. Oh keren tuh HD ibu usulan teh. Jadi si sana teh dibagi kaduaan Mamadasi jeung Bi Ursi. Bari apal mah abdi henteu mana Madasi mana Bi Ursi apa. Baiklah. Sok Pak Kades dibagikan Bapak Kapolsek, Bapak tokoh agama, Pak Ustad nu aya di tempat, tokoh adat, mangga ngumpul di dieu bagikeun ku Bapak. Da abdi mah sakadar cukang teu boga hak naon-naon, mangga we bagikeun ku urang dieu. Karmi Lembang. Keprok sorangan. Sok bisi aya nu kalangkung, ieu namanya 13 sok. Pak Kades, Pak Kapolsek, tokoh agama, tokoh adat, para ustad sok aya langsung ka dieu. Anu dipanggil ku abdinya. Pul nu mana Bu? Pul aya Artos 300. Setorkeun ka kolot. Tapi lain dibikeun, mak kitu nitip kanggo meser saragam. Heeh. Pak kitu nitip kanggo meser saragam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aya di dieu teh. Cikan Epul, Kiki, Dede, Dani, Kansa, Indah, Sasia, Iki, Tami, Rasa, Arisa. Oden, ya, Ajis. Oh teh aya di dieu. Oh iya, Pak nu teu kalebetkeun. Teu naon sok atos ti dieu sok. Nyieun we dua deui. Oh ya. Aya amplopan dua. Ieu berarti acannya. Heeh sok. Kan bae sok. Di mana we milik masugan digantian ku Kades eta. Apa aya jeung Kades ieu mah geus akrab ieu ti baheula. Tanyakeun teu percaya mah. Beuleuh ku abdi dikampanyekeun anak meureun. Berarti ya sok eta di ieu di amplopan eta 300 Pak. Oh. So Pak Kades, berarti ieu we heula anu ieu mah luar desanya.
Matak teka seratkeun. Oh beda kampung. Bae tong dibilah-bilah, nu penting datang. Coba eta sangat mana amplopna. Bade nu eta wae. Oke. Dari Malika begitu. Sok ku Bapak Cepengan, ku sadayana Cepengan, ku para ustad, ku Pak Kapolsek, ku Pak Kades, ku tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, mangga. Ieu teh saha ibu nami Jang, nami saha? Haji sok suntangan ka sadayana canak amplop hiji. Mangga nuhun nya. Sabatu kalayak aduh. Sabatu urang kalayak aduh. Oh, tok sanggakeun ya, Pak. Dek suntangan dek. Atos, sok dia. Nuhun nya, sing sehatnya. Oke. Langsung ngelungsur ke mana? Dek, ka ditu dek. Oh, juga tuh ka ditu. Oh, iya, suntangan ke bapak-bapak, suntangan. Alhamdulillah. Sok ka Pak Kades. Sing akrab wawuh tang kecoblos deui ku ade sok. Beureun Pak Kades na geus eueuh budak ieu gede. Sok yo sok kadinya sok. Nah, gitu. Itu deh. Dek, sahat teh. Pul ya, Pul, suntangan, Pul. Oh, nya Ciro, aduh si Ciro euy. Kade ngaraji. Nya urang teh keur mah ieu deh, sok pasihan Pak hiji, Pak. Tepuk tangan Ibu. Alhamdulillah. Dek. Kansa. Kade ya kurang deui urang nomokan deui ye. Oh, nuhun deh. Pada ka dieu jalan. Sing sehatnya sekolah. Sok mana nu ngawakilan, Bu? Nu ngawakilan. Nya sok. Ibu sok. Sok Ibu. Kepasikeun nya punya. Nu ngawakilan. Jigana cek si Kades hatena kieu urang di jailan ku si Ustad sabodoah. Sok pasikeun Pak. Itu Bu cenah. Sok sade nu ngawakilan ka dieu. Atas ya. Mana Ibu sok. Tapi di mana ti mana we sasalaman masuk. Nuhun Bu nya. Nuhun. Oh. Mak, sehat Mak? Nuhun ya Mak. Ya, nuhun. Otami nya sok. Sok cana. Dedek, kamu sekolah ajan. Oh. No atas mah mangga we lungsur deui mangga. Sok, keprok atuh Ibu. Ibu mah kalakah, alah salamun urang yatim begitu. Alhamdulillah. Sok mana deui nu ngawakilan? Ada yang kaliwat yo, Dani nya tadi teh. Oh atas. Genep deui. Teuing teh nyaho atuh. Atawa ku si Tati atuh. Tah, ning aya tah. Aya pulpen tuh, Pak. Pamenu atos di checklist gitu. Oh iya, atos. Oh iya, Dede. Rasakan deh ya. Kur Dede. Oh. Yuk. Oh iya, menu atosnya. Kang, nambut pulpen, Kang. Da Ibu nu apalnya, abdi nu nyarita. Pul atosnya. Pulpen tuh ku bututna deui. Pul atos, Kiki atos. Dede atos. Dani. Oh ya. Kansa. Rudah, sarudah. Indah. Indah atos. Indah. Pak Kapolsek ieu acan hiji Indah. Wah, bios tidinya we. Sasia. Sok sanu ngawakilan Sasia. Patos. Iki. Nah, nyesa, aya banu urang cokot deui nya sama ye. Tami. Alah, salamet euy. Rasya. Tuh, ya geus beak tah.
Tilu deui euy. Hah? Nah eta 10 Pak Atos. Makasih. Deknan. Nur. Nur. Denan belum. Wawa. Ibu, subuh. Tuh, iya beak gitu. Kurma. Tuh saya, eta sabirji Pak. Apaan si Bu Nini? Ini dua. Bati. Nah, hanya aneh ya. Iya, atas tuh anak yatim atas kebagian kabeh. Etanya siapa? Cicing orang nyen solusi ya. Moal cokot di daerah tuh. Beleh aya nu kalangkung dieu tah. Can beu kan anak yatim nu teu katulis geus kabere. Malah ikat ngirim duit. Tapi mak ni mah atos, Pak. Jantan dia seberiji. Opat deui. Kade Pak teu aya duitan deh. Oke, geus we kieu. PDKM masjid ieu mana? PDKM, mere duit. Hah? Teu nya mane mah deui. Mana Denan? Ya mau bae kan Anggeus Denan mah tadi ge urang apal. Belum. Denan mah. Sok. Boro mempeng can nyeun solusi ya. Denan wakilna. Da atos-atosnya. Cek urang yang malaikat ngirim duit ya mah. Ai Denan bisa. Tadi ka dia aya nu kaluhur. Ayo itu saya itu Denan. Tuh, sok ibu tuh meni ibu malah. Ibu. Sangakeun nya punya. Sok bisi nu kaliwat deui. Sabu. Budak di Oci. Atos. Atos sana ibu, atos. Makanya sering cokot deui. Benar ya, deal. Wah, jangan panitia we ngitung ngaco tos Pak, tos dicurat-coret tah. Sok ibu canak, da iya ya kene sok. Atos deal. Bener ya. Rek ditutup ya. Soalnya abdi rek wangsul. Jadi lamun aya nu teu kabagian isukeun dina wayang penta ka Dadan Sunanar. Atos. Sok buru ya. Gerah dengan Pak bisa dipercaya. Dengan ku abdi. Kuat percaya ka panitia, urang jadi panitia ongkoh. Epul, atos. Sok lalajon, pan ibu lalajo. Kiki. Tak Kiki belum. Kiki belum. Udah tengah baranungan atau nu kaluhur teuing kakak, teuing Kiki, matak. Kiki, Dede, Dani, Kansa, Endah, Sasya, Iki, Tami, Rasya. Udah tuh. Tinggal ya nu tilu. Nan, Nur, Wawa, beres. Can nu tambahan 2, beres tuh. Atau deal, PDKM, ka deal. Bisi Awang, saha Awang tuh Pak? Ari namanya sabaraha ewang Pak? Nu 150. Berarti ngaran-ngaran emak-emak ya 150 ewang. Ngarah adil maksudnya. Jadi ulah disisirikan Awang. Ya si sana urang pasihkeun kana koropak masjid. Satuju pada KM. Jangankeun Pak. Tuh Pak tuh dicanak deui kok teu demi Allah tuh. No nampura. Jadi emang selain daripada penceramah jadi panitia ongkoh. Kacau. Tuh Pak. Ibu tisim kuring sakitun kopi hatur. Bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumpur jembar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda. Luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.